Sebelah. Wah, si Jaka tuh. Mau udah beli, langsung kena ujung sih apa ya? Wah, ayo ngumpul itu deh. Punten, meser. Senaon? Aduh, teh Siti dari meser, kurang sih kalau baduit. Lo, bukan di mana? Ihan atuh urang mah. Duit loba. Segapnya nyarap tuyul nih. Tuh udah urang teh Siti mah mal apal. Ekmalin 100.000 nih. Ekmalin naon? Meser sebelah atuh hiji. Lo duit loba meuli sebelakan hiji. Mau urang. Atuh dulu lah, terus lah. Atuh ayo milihan pan imah sebelah prasmanan meureun. Ade sing loba meuli nah ulah bocengeun. Bela ieu milihan heula. Oh pulangan bocengeun maaf. Kemana mina teh? Ieu mie akang tah, ieu mie. Sumput-sumput nih. Ampun. Kan ku ngaleur meureun aya dikeluarkeun mah. Ieu wadahan. Tah. Wadahan. Tanya aku iko suka karam di sebelah nih. Lain dari mana sumput-sumput, apun. Atuh da tipan meuli meurang nenek nganyuk. Meureun kitu ge. Biasa lagi dia nganyuk lain. Atuh pan loba duit ari eteh urang teh. Bisi we duit batur teu percaya ngan duit kalau bakil ih. Tidak dong aku mah. Teu percaya gitu kalau bakil teh aing curiga euy. Ayolah gerak gini. Masa kawes kitu. Biar aing ngobatin. Sumadarin. Atuh ada euy urang teh. Udah biasa ada. Asupan bae pan ge muncul. Geus jadi telawan kita. Siap. Ini tah. Heuh, sumadak orang ngomong we. Jadi yang galak ya mah. Saha itu? Urang atuh. Emang urang siun? Wah. Kamu tuh. Lo senok ieu? Aku tuh ngobatin sasenok we sasenok. Ah, lihat nanti. Kecapnya kali kalau sudah apa? Siap. Golok nanya. Kalau cikurna kita kilo abi mah. Kalau bawa teh imah udah urang teh bener rugi kan ieu teh pungut teh menang meuli. Atuh pakai loba duit teh kitu teh laksanakeun we lah. Teh gawe kan teh tambahan mun pungut kumaha. Keun masalah mayar mah. Coba ieu ieu. Ai kali itu nambung gua. Tapi yang di body gula urang mah tah. Cenah ada lempeng. Mau sih. Sutradara Hollywood deh. Ada di body, kayak tengah rengkel kia tuh, rating gila. Lamun ieu diramukeun urang bisa, lamun dilempengkeun mah teu bisa urang geus lilang lempeng lempeng toge teu bisa wae. Ampun aja. Ada yang kasih serah-serah kan? Naon sih? Bubuna. Coba tanya deh. Ya bumbu mah mana urang we? Tong rating juga. Adi teh, naon ieu teh? Makroni ya teh jak makroni. Tanya aku. Dia. Ah teh ngapa tanya ayo we tanya. Bang aja jelas tuh. Kan kata fokus geus sebelah diteuneunang ke komplain deui. Pasona kali poho, pakai paso. Tadi copot baso deui da. Aku nyopot Ada deui mah ada. Jadi, kilo mah. siap. Ini teman dia. Biar remuk dia ampun aing. Sebelah hati kamu bener Sudah. itu beneran sak ya? Karena aku diantang orang situ ya. Kecapnya bisa mah ada kembali. Nomor wae. Dicampur bensin PAG. Nomor wae mah teh. Iya. Tuh lagi di doa. Ampun. Udah. Tukang warung. Mana 15.000-an? Anehnya. Astagfirullahaladzim. Dia tadi batu soalnya itu kembali TV. Kan tuh, teh dong teh mau iku aing da. Oh, tadi.